Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Dinten ayeuna teh majeng ka seri anu ka-16 mitra upami telepat hanca nu katuna teh akhirna poe anu dianti-anti teh datang oge bapana dina hiji poe ngajakan jajaka senawa pikeun nyemah ka imahna tua kampung. Maksudna taya lian iwal direk ngasongkeun panglamar teh ya. Dugi kadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Beneran aing teh geus ngumpulkeun babakalan yang barang kirim minang katana ngasongkeun ka nyawe ka urang kalihan. Ceuk bapana munguh matak bungangang kana hate jajaka senawa. Soka itu cokot di pipir itu cau dua turuy. Panggul yang sampak-sampakeun pribumi aing marek nanggung geugesan parehuma. Ceuk bapana. Anak jeung bapa iring-iringan bari nanggung babawaan. Mesa urang nanggung cau dua turuy, mesa urang nanggung gegesan parehuma. Ditumpangan ku hasil palawija sejena. Jajaka senawa nanggungna sumanget pisan. Itu nate bari hariringan. Manehna jiga anu gede hate yen pamaksudanana dina ngalamar awewe nu jadi harapan hirupna baris tina kanan. Akhirna anu rek ngalamar teh anyoga tempatna tua kampung. Bapana jajaka senawa uluk salam bari tumpah tempo. Sampurasun. Sampurasun. Cenah lila teh jawaban. Padahal kumaranena eces kabireung. Di patengahan teh aya sabaraha jalma keur ngariung bari maraneko sila. Rampes. Jaka dia saya tak nonemalan teh pagawe tua kampung. Tapi saya mah anu dua can wani asup. Urunyung pagawe teh keluar. Sok langsung ke dari ya. Itu disaur ku Ki Mandapi. Cek pagawe nitah jajaka senawa katut bapana ka jero. Tur ulah tingjalan teng di pakarangan. Basa jajaka senawa ka jero nuturkeun bapana. Megah hatena ngajenghok. Nu mata kitu teh sabab semah anu geus araya tur keur disanghareupan ku tua kampung salaku pribumi teh taya lian iwati kiaksi jeung saurang baturna. Hiji lalaki umur kira 40 tahunan rada bang-bang jeung gagah. Mitra jajaka senawa nepi ka molohok atuh malah ngagarentes dina hadena. Nah aya kiaksi di dieu aing moal poho kiaksi teh harita keur kokotetengan dengan tukang pelet sabab di titah kudununganana rek melet nyinanah Darmi. Kurang ajar. Nah kiaksi make geus ngalantau ka dieu. Ceuk hate jajaka senawa rada curiga. Ngan bae eta panyuriga teh teu ditemongkeun disidem we dina jero hatena. Sabot kitu tua kampung anu nyaho aya nu datang buat ngabageakeun. Dok dari ukwe heula didinya dah. Iya kami keur narima tatamu heula. Ceuk Ki Mandapi tua kampung desa kalian asih. Bapana jajaka senawa ungeuk. Manehna kadua anakna diuk sila dina amparan samak pandan. Rada hangang di juru. Sanggeus ngahiap-hiap jajaka senawa jeung bapana sangkan diuk. Tua kampungna neruskeun deui pagunemanana jeung semah anu duaan. Ngan bae barang di Bandungan munguh matak ngagebeg
karena hati jajak kasanawa kumaha teu rek kitu sabab anu keur gunem teh taya lian Iwati keur cacarita soal jodoh. Alah kumaha dunya ari jodoh mah teu bisa dipapaksa estu kumaha kakayeng jenisna bae. Aduh soal lamaran Andika tangtu ku kami eudeuh dipikiran eudeuh dibadamikeun ujung si Nyai. Bere tempo we kumaha boleh hideungna mah ceuk tua kampung kalihan asih. Tatamu anu duaan nyaeta kaasup Kiyaksi teka temong handeuleun nu meh pribumi teu bisa mutuskeun ari dade malah tegung silila maranehna amitan sejak balik. Keun bae lah ku kami eudeuh dilaporkeun ka bapak kami yen dua kampung tacan bisa nyieun putusan. Ceuk eta lalaki sembada nu taya lian Iwati Ki Adhari. Demi ngadenge yen hasil obrolan bieu rek dilaporkeun heula ka Kiru Nyai nyaeta bapana Ki Adhari pihak pribumi rada kerung. Nah naon pajalina bagi kudu dilaporkeun heula ka Kiru Nyai. Ki Adhari omong tua kampung. Harapanan anu boga maksudna oge bapak kami nyatang teu bae kudu dibejakeun ka jenisna. Temal Ki Adhari demi ngadenge eta jawaban boh tua kampung boh jajaka sanawa curing hak leuwas. Baru anu deuk ngalamar si Nyai teh Kiru Nyai ceuk Ki Mandapi colohok. Hari panyana tir tadi kami ngocoblak teh di Bandungan. Ceuk Ki Adhari malik tumanya tapi bari nyerengeh seuri. Sing demi kami mah tia tadi teh nyangka yen anu ngalamar teh nya Andika pisan lain keur bapak Andika. Ari sugan teh mah ceuk Ki Mandapi. Kumaha lamun anu ngalamar teh kami maksud teh jang kami. Nah kira-kirana ketua kampung bakal langsung diterima. Ceuk Ki Adhari ujug-ujug nyarita kitu. Nu ditanya mah ukur palahak polohok teu puguh. Boro kabisa nemalan. Tapi teu lila antarana pok wae atuh Ki Mandapi teh nyarita ari palebah dieu mah lain dunge nu kolot atawa nu ngora anu ngalamar si Nyai teh ceuk kami ge keun urang pasrahkeun kana kabijakan si Nyai. Kami mah salaku kolot nuturkeun temal Ki Mandapi akhirna nya sok ditungguan lah ngan omat ulah lila teuing sabab urang teh diudag-udag ku kitu ceuk Ki Adhari. Ngadenge kitu atuh Ki Mandapi kerung. Nah diudag-udag ku waktu nu meh naon atuh ceuk Ki Mandapi panasaran. Atuh daradad Ki Adhari teh medar perkara kawijakan-kawijakan kumpeni nu ngamarkas di Kadipaten. Kumpeni teh butuh tenaga lega. Kemungkinan patanahan di ieu wewengkon bakal beuki kasembogan deui ku maranehna. Omong Ki Adhari. Ulang aja. Memang tanah di tempat teh bogana nini aki maranehna kitu. Ceuk Ki Mandapi nyureng. Nya di lain bogana nini aki nama. Tapi pan sararea ge apal. Yen urang kumbeni mah lamun geus boga kahayang hese ngahulagna. Temal Ki Adhari. Diomongan kitu Ki Mandapi ngahureng. Tapi naon patali nandara lamaran Bapak Andika jeung kawijakan kumbeni dina urusan tanah. Ceuk Ki Mandapi deui bari neuteup. Nya sabab bapak kami memboga hubungan anu raket jeung kumbeni teh. Atuh leuwihna ti kitu suara bapak kami mah sok didenge ku kumbeni teh. Dina soal naon wae. Ceuk Ki Adhari. Atuh ngarti maksudna ayeuna mah.
Jadi lamun budak kami dibikin kaki rujai, tanah-tanah kami mau dirobeda kukum beninya. Ceki mandapi Ki adhari ya kakak bari ungek-ungekan. Hahaha. Tak gening. Tua kampung ngerti nya gitu. Mun budak anika dibikin tanah tanuhane bakal aman. Mau diganggu gugat. Nyakal anak anika teh. Lain yang kami. Ceki adhari ditungtungan ku gogodek jiga anu handeuleun. Mitra kaum dangu samurang nasemah kimandapi makalaka murang maring muk jeung loyang urut ngopi semah di talapungan tepikeun ka barahe jeung pareupeus. Bapana jajaka sanawa mah nyempod we di juru da sieun. Kurang ajar jumawa pisan si Rujai teh nya. Disangkana aing sieun kukum benih, tapi kan kahayang ka anak aing ge di barengan ku ancaman. Nah, asana deh. Ceki mandapi manehna ngarasa naon-naon anu sikeneh geus ditepikeun ku Ki Adhari teh nas-nasna mah hiji ancaman. Yen lamun budakna teu dibikeun, tangtu tanahna bakal dijabel ku kumpeni. Mirenge tua kampung amekna kagila-gila. Jajaka sanawa mah lain sieun, tapi kalah kanemongkeun ka sumangetan. Juragan, ulah ringrang ulah salempang. Upami aya mau ngamuk gajah mata. Sawios, jisim abdi bagianana. Cenah ngacungkeun beureup. Mirenge peta anakna kitu menjadi bapana molototan da dianggapna gagabah jeung culangung pipilueun cacarita. Halus yang kudu kitu ngarasa jadi budak ngora kudu eling. Yen wewengkon urang ayeuna teh keur dirobeda kudeungeun. Hayu urang lawan ngan wae sia ulah sasoranganan. Urang sarerea kudu samiuk ngumpulkeun balad. Ceki mandapi bari teu ngareret ka anu diajak kacarita. Malah ku sabab ngarasa capek kita tadi ngocoblak bae. Brek Ki mandapi teh mebeutkeun maneh kana palupuh. Ituna teh bari ngarahuh bab sajongjongan jembling. Saeunggeus tanaga leler deui, Ki mandapi kakara ngareret ka jajaka senawa kadut anu jadi bapana. Malah mah jiga asa kaingetan yen anu duaan ieu teh kaasup tatamuna keneh. Aing tepi ka sagala poho ani kaduaan keur nyaremahnya. Keke ieu teh anu ti meuni jeung rek narangon mangadap ka aing deh. Ceki mandapi kakara nalek nu geus lilanya mah. Cedok bapakna jajaka sanawa mah nyembah tanda hormat. Nyembahna jiga abdi dalam anu jadi raja bae. Kaula nun gambaran jisim abdi mah tebih nun. Itu ti lemur mah tebih ti Bandarujeg. Sumuhun kampung anu tebih ka Bedug dea. Mung ayeuna nya ngiring mangkalan di sisi-sisi sampalan. Di antabi cenah ngagarap lahan sampalan anu salira. Dupi anu merecanten ke nana kaji sim abdi teh. Ki Jumhi kitu tah gamparan. Ceuk bapana jajaka senawa mamanapan pisan. Mun kitu mah nikah teh pagawena si Jumhi nu nangaskeun lahan kaminya. Ceuk Ki mandapi tepi nodama kaula nun kitu pisan. Emal bapana jajaka senawa. Nya saha atuh ngaranna nikah teh? Awon nun nami jisim abdi mah.
Emang bapak na Jajaka Senawa bari nyemah deui. Kan bae goreng oge. Sok bejakeun ka kami. Sumuhun we parantos disebatkeun. Nami si Mabi teh awon pun awon nun. Tema bapana Jajaka Senawa anu katelahna teh Ki Awon. Ngaran maneh teh Awon. Ceki Mandapi bari seserian. Sumuhun eta nu katelah nun. Emang Ki Awon. Kan bahaya awon-awon kedengaran. Ya di eta budak ngora anu leber wawanen saharana. Ki Mandapi ngareret ka Jajaka Senawa. Atuh cedok deui Jajaka Senawa nyembah. Nurutan anu jadi bapak. Jisim abdi pun Senawa anu katelah sumun putrana Ki Awon nun. Cek Senawa hormat pisan. Budak pujieun. Sabab anjeun jiga anu ngarti kana isi hate kami. Kang mayunan Raja Wisuna jisim abdi saja toh pati jiwa raga kaula nun. Cek Jajaka Senawa geus calok deui nya mah. Nya kami ciceu pisan ka kumpeni teh lamun geus boga balad. Ngumpulkeun kekuatan kami bakal ngalawan maranehna lah. Ceuk Ki Mandapi lir cacarita keur dirina. Ke ari aranyeun duahan. Narangung babawaan ka dieu teh sabenerna deuk narangun. Ceuk Ki Mandapi mimiti nalek kaperluan semah anu duaan anyoga eta patempatan. Anu ditanya ukur ting haruleng jeung ting bartem. Maranehna bet jiga anu dirapet bibirna. Sanggeus ditanya kadua kalina kakara Ki Awon teh anu nemalan. Sun aya kaperigan anu khusus nun. Namun eta wae bade masihan oleh-oleh. Sumuhun ari sae mah da tetebieun. Namun sadayana hoyong karaosan we ku salira. Parehuma saranggeui. Cau kurutuk sahiji. Adu ari palawija sanesna mah teu kasebatkeun isina taanana nun. Tema Ki Awon mamanapan. Syukur bagja kumanyang. Andi kaduaan aya kaingatan ka kami. Ditambah pisan eta pare meni balunur kitu nya. Ulu. Eta cau Amon meni marunu kitu. Mana pajah cau kulutuk teh. Eta mah Amon petingan. Ceuk Ki Mandapi muji-muji babawaan Ki Awon. Mitra tepikeun ka ngaleosna ti pakarangan urusan lumar-lamar ti pamajikaneun Jajaka Senawa mah teu kungsi ka kedalkeun. Burawe euy nawa Bapak teh heurin ku eta. Keur mah waktuna jiga henteu merenah. Ceuk Ki Awon di tengah jalan. Jajaka Senawa tungkul we leumpangna teh. Disebutkeun ku Ki Awon yen waktuna memang teu keur merenah. Nya we datang ka dinya urang teh bantrok. Jeung rombongan anu sarua udeuk ngasongkeun panglamar. Ari geus kitu juragan Mandapi hohoak amek. Dumeh panglamar teh dipatalikeun jeung urusan urang kumpeni. Bapak mah teh sanggup mengujuk-ujuk cacarita ngeunaan lamaran urang. Ngaraga heula bapak teh ngaraga pateh heula. Bisi onam kumaha onam. Ceuk Ki Awon luh lah. Jajaka Senawa ge sarua luh lah. Ngan teuing naha luh lahna teh sarua jeung luh lahna Ki Awon. Mitra kaum dangu caturkeun datang ka imahna Jajaka Senawa teh kalah ka ngahuleng.
ngahurun balu hatena baluang dumeh kareteg birahin telaksana jauh-jauh nananggung cau dua turu ibadag ditanyana rek tulus ngasongkeun panglamar ari ieu teu sakecap-kecap acan kedal pamaksudan. Bapak teh kalah kabaca urusan lain-lain atau dapat cek pikirna ngan sanggeus kitu maehna jadi inget kautusan Ki Rujai magah hatena teh keheul bisa jadi bapana teh sanggup ngasongkeun panglamar teh alatan kapiheulaan ku Ki Rujai pan harita ge Ki Rujai sarua keur ngalamar ngaliwatan anakna nyatana Ki Adhari cek pikir jajaka senawa ngageremet kurang ajar pisan eta Ki Rujai sakitu hirup geus sengserang padung teh olu hayang ngeremus sedang daunan ngora abong beunghar ku harta itu mitra dangu cek pikir jajaka senawa ngageremet malah tina anu ukur ngageremet teh manehna jadi neuteuli ngarasa geuleuh jeung nyeri hate ka jalma-jalma model Ki Rujai asa kumaha rodel cenah nya da maena malebah harta bana manehna teh jalma beunghar tapi kabeungharanana lain dipake tutulung kana butuh dipake tatalang kana susah ieu mah kalah ka sabalikna kalah dipake pangrobeda cek pikirna jajaka senawa deui ras manehna ingat nu jadi bapana tapi katigubrag hirupna ukur jadi buruh tani eta teh balukar pangrobeda Ki Rujai bareto cenah Ki Awon teh sanajan lain jalma beunghar tapi da boga kebon sorangan boga huma sorangan ngan dina hiji waktu boga bubutuh anu gede tepikeun ka anyuk ngahutang ka Ki Rujai hutangna teu kabayar nya dijabel tanahna saterusna kulantaran Ki Awon teh beunang disebutkeun naon kitu butuh kaperluan ku Ki Rujai sok haben dibere inyeum dina teu kabayarna nya tanahna anu dijabel antukna Ki Awon butitin teu boga naon-naon janga banyel-banyel hirup teh ayeuna anak jeung bapa buburuh jadi kuli tani di tanah garapan bogana tua kampung kalihan asih malah cek pikir jajaka senawa deui aing ceceup pisan ka Ki Rujai sabab manehna ayeuna kalah kabeuki sakama-kama dina milih kahirupan eta jalma teh ayeuna kalah kaloba nguruskeun kapentingan bangsa asing cek senawa Ki Rujai teh leuwih loba leulejengan jeung kumpeni malah silih pikabutuh jeung silih tulungan ngan bae cenah tina ladang gawe bareng antara manehna jeung kumpeni teh jadi karugian pikeun rahayat cek pikir deui jajaka senawa loba tanah rahayat pindah jadi bogana kumpeni ku sabab Ki Rujai loba nyieun reka berdaya aing kudu ngaberantas kajahatan urang kumpeni kaasup oge ngaberantas antek-antek kena saperti Ki Rujai mitra tuna lalampahan jajaka senawa anu keur ngunek-ngunek ayeuna urang ngabandungan lalakon Tuan Mark Ronghes ieu bangsa Belanda pagawe kumpeni teh beurang peuting hirupna ngalang layung lain mikiranan kumaha sangkan kumpeni bisa leuwih lega
nancebkeun kakawasaanana di tanah jajahan. Tapi kalah ka leuwih mikiranan awewe. Cek cohagna mah Tuan Mark Ronghes teh keur kagegeloan ku hiji awewe anu katelahna Nyi Danah Darmi. Teuing kunaon cenah, loba non Belanda anu campernik, anu irungna mancung, anu panona cureulek, tapi eta sakabeh nyingrai tina perhatianana. Sabab implengan manehna mah leuwih museur neuteup kaendahan jeung kageulisan Nyi Danah Darmi. Pokok Nyai Nanah hayang kawin jeung Nyi Nanah. Teh hayang kawin, tapi Tuan Mandapi bapana teu resep ka company. Tuan Mandapi minta ka supaya ngabela kepentingan bangsa pribumi. Aduh. Bisa tanya ngabela bangsa pribumi? Cek pikir Tuan Mark Ronghes. Bingung. Ngan bae sabot Tuan Mark keur bingung mikiranan. Kumaha carana bumela ka bangsa pribumi? Ka markas VOC di Kadipaten datang laporan. Yen cenah di hiji wewengkon aya huru-hara. Sabubuhan rahayat patelak jeung sawatara anggota company. Dina eta patelak aya korban ti dua pihakanana. Salian ti rahayat aya anu tatuparna oge aya sababaraha urang company anu sarua tatuparna. Tuan Dick Van Krupp, komandan markas, langsung ngirimkeun pasukan ke tempat huru-hara. Dibawa kana eta pasukan teh oge Tuan Mark Ronghes. Jika bancar jadi, si komandan. Mitra kaum dangu Dick Van Krupp marentah Tuan Mark Ronghes pikeun milu ka Bantar Jati. Sabab cenah huru-hara teh ayana di sisieun walungan Cimanuk nu katelahna Bantar Jati. Sabubuhan anggota company tarumpa kuda muru Bantar Jati. Tuan Mark Ronghes oge sarua tumpak kuda bari nyolendangkeun bedil dorlok. Sakumna anggota pasukan oge papada nyolendang bedil dorlok. Datang ke tempat dituju, huru-hara mah geus lekasan. Malah tempat teh kaayaanana kacida sepina. Teka teh mong aya jalma ngulambreng. Anggota company anu mimpin rombongan ngajakan balad-baladna pikeun ngaprak ka lemur. Tapi di lemur eueuh lalaki saurang-urang acan. Kajaba awewe jeung barudak leutik. Saban anu ditanya eueuh anu daek nemalan. Cukup kudu kawe. Nyawa teu da lalaki mah wayah kieu teh pan keur di karbon. Susul we ka kebon. Ceuk awewe saurang anu bisa nemalan. Where is the garden? Cekop sir anu mimpin eta regu pasukan. Si awewe rungari ngeumireungeuh kitu Tuan Mark Ronghes malikan tumanya ku basa Sunda balelol. Tapi kaharti ku anu ditanya. Ari kebona di mana, Nyai? Cik Tuan Mark Ronghes. Nya di mana-mana weda, pacacar geuning. Tuan anu ieu mah bisa sunanya. Cik si awewe. Da Tuan anu jangkung kasep itu mah mineng ngulampreng ka lemur, nyaobat jeung sababaraha urang dieu. Pasti bisaeun suna.
cek awewe sejen nyelenggeng. Hey, what for, Telen? Komandan opsir tumanya, naon cenah nu diomongkeun ku awewe teh, sabab manehna teu ngarti. Supaya teu panjang catur atau tuan makronghes maukur nyebutkeun yen awewe anu duaan teh sarua pada nerangkeun yen kaum lalaki mah saban poe ge aya di kebon, ngan kebonna bacacar aya di mana-mana. Is that fair? Komandan opsir tumanya deui. Na cenah jauh teu atuh tuan makronghes tumanya deui ka awewe. Nah tebi ti dieu nyai jauh. Atunya jauh. Oge aya nu deukeut aya, nu jauh aya. Temal awewe anu langsung ditepikeun ka komandan opsir. Ceuk komandan menyumbutna dinu deukeut mustahil. Namatak cenah urang teang ka kebon-kebon anu jarauh. Bisa jadi cenah para lalaki nyumputna di tempat anu mencil. Tuh ari geus kitu mah aleutan kuda teh beuring deui ningalkeun lemur. Mitra dangu tuna lalampahan rombongan opsir company. Ayeuna urang nuturkeun lalampahan sabubuhan rahayat. Di antara maranehna memang aya anu kabaud karena patelak teh ngan ku sabab apa kana pibahayaeun andukna sakur lalaki di lemur mah masing demi luka baud ge jadi pada lalu empatan ngajauhan lemur. Kela. Itu kumaha mimitina tepikeun ka aya patelak jeung opsir company teh. Kumaha? Ceuk anu pangkolotna anu ngaran Jumadi. Atuh daradat bae aya nu nerangkeun kajadian sabenerna anu ngalantarankeun aya patelak rongkah. Si jalma teh nerangkeun cenah samemehna mah maranehna teh keur jongjon we di garawe. Tapi ti jauhna lapat-lapat ujug-ujug aya aleutan opsir. Opsir company tarumpak kuda bari hohoak. Company nyarek patani ngagarap eta lahan. Ku alasan taneuh teh bogana company. Patani anu teu apal salang surupna gue baruntak. Sabab salila ieu geus 10 tahun. Malah mah geus tinini akina keneh ngagarap eta lahan. Kami teh apa teh zaman ini age oge lahan tanah di dieu mah kaereh ka kerajaan kalihan. Tuh kata beki duna tamplok asup ka wongkon nurut kerajaan Galujaya. Jadi mun ayeuna teh pupugul di aku ku bangsa asing. Woyo di mana holna atuh? Ceuk patani nu laporan ka Ki Jumadi. Ngadenge eta masalah atuh Ki Jumadi oge sarua amekna. Malah manehna mah leuwih ngagidir batan anu sejena. Duh, kurang ajar pisan si bule itu ya. Bener keur dipodaran bangsa asing. Anu teu bubugu aku angah mah kana tanah kabuyutan mah euy. Ku dipodaran. Omong Ki Jumadi. Saterusna maranehna baradami kumaha carana dina nyang hareupan akibat tina patelak nu kamari. Sabab cenah tangtu company moal cicingeun. Maranehna pasti bakal nguber-nguber urang ieu. Ceuk Ki Jumadi. Moal nguber urang da urang lagi ayeuna mah geus nyumbutin usuni atuh. Maranehna moal bisa manggihan urang moal. Sok we mun tasan walungan Cimahi anu kelamun teu sieun disantok buaya mah. Omong anu sejen. Ngan bae ari Ki Jumadi mah mikirna sejen. Malah gitu nama tapi objek komuniti pasti
bakal ngarurug lemur euy. Kami masa lembang nu araya di lemur bakal kagunaan getahna. Cenah tuh ari geus dicaritakeun gitu mah sarerea oge mikirna kitu. Luh kumaha atunya. Nasib majikan kami. Kami kabur teh teu beja teh carita pisan yeuh. Cek salah seorang petani. Manehna jadi hariwang ku itu ku ieu. Malah cekna sajena bisinya aya mamalak ka anu di lemur. Kumaca atuh urang baralik ke ka lemur. Mun perlu begalan pati deui nya kapaksa urang begalan pati. Mertahankeun lemur katut kula warga urang. Cekna sajena. Atuh ari geus kitu mah sarerea samiuk rek muru lemur pikeun ngabela kula warga masing-masing bisi dirobeda kumpeni. Aduh bring sarerea kaluar ti panyumputan nu dituju teh nyaeta lemur. Ngan bae sabot abring-abringan kitu lapat-lapat ti jauhna kabireung anu ngabring tarumpak kuda. Nyerobot kabeh nyerobot. Itu kompeni muru kadieuh nyebut. Ceuk Ki Jumadi nitah nu sejen nyarumput kana rungkun. Ki Jumadi ngitung cenah nu tarumpak kuda teh aya kana 7. Alah lamun kitu urang perangan we lah. Da eces maranehna teh keur nguber urang. Ceuk jalma anu ngaran Sutadi. Jing Sutadi. Hitung heula euy. Sabaraha urang anu aya di dieu? Ki Jumadi nitah Ki Sutadi. Ngitung kakuatan. Atuh Ki Sutadi teh dihitung aya sabaraha-sabarahana. Nu araya di dieu aya 11 hiji ya. Ngan teu marekel pakarang. Ari itu marekel bedil kumacarana ngayunan maranehna nya. Ceuk Ki Sutadi. Anda bae cenah ngaliwat heula. Ngan urang kudu geus boga anjer-anjer. Saha anu kudu dijorag. Jadi ti ayeuna kudu diatur. Sing sakudu nyerak anu mana sangkan kabeh kagean. Ceuk Ki Jumadi ngatur siasat leuwih merele deui. Aleutan nu tarumpak kuda teh geus tereh deukeut. Basa ngaliwat kana tikungan jalan satapak anu pinuh ku rungkun ngan kelobas bae aya anu laluncatan tina rungkun. Saban anggota kumpeni saban ditarajang ku saurang atawa malah kuduaan. Tuan Markronghes anu tumpak kuda pangtukangna kageteun di tengah jalan aya anu megat-megat. Atuh kekituna kudana dikenyed supaya ngaraneg. Kituna teh bari neuteup ka sawatara jalma bari ngantelkeun curug kana bibirna. Samemeh anu dikiceupan mikir. Tuan Markronghes mah geus ngahampol opsir anu aya di hareupeun manehna ku tungtung pohpor. Malah saterusna Tuan Markronghes oge mantuan nu sejen pikeun ngepuk opsir kumpeni sejena. Ukur sarintakan kumpeni gedepan teu walakaya. Kajaba Tuan Markronghes anu teu cecel teu bocel. Nah Tuan makalah kamantuan kami yo. Ceuk Ki Jumadi heranun keneh. Ngan salah saurang patani mah ngarasa wawuh ka Tuan Markronghes teh. Manehna teh Tuan Marong bisaeun basa Sunda eta mah. Da biasa cacampuran jeung bangsa urang. Malah mah jeung tua kampung oge geus wawuheun. Ceuk patani bari ungeuk. Samemeh Tuan Markronghes nemalan. Manehna mah geuwat marentahkeun sangkan bedil nu kumpeni geuwat dirawatan.
Sebab perlawanan ka company geus dimimitian, company tang tu bakal nyerang deui. Cek Tuan Malkronges. Tapi nah Tuan make bilu ka kami ya. Cek Ki Jumadi masih kena cangcaya. Tengah barat ke mana-mana, kajaba kana bebeneran. Bangsa geus jahat ka orang dia. Tersatuju ke kudu dilawan. Tema Tuan Malkronges. Aduh anu ngadenge ungek nya tujuan. Tapi ayeuna teu bisa cicing di dia. Janji bakal mantuan di jeron markas. Amat ulah bebeja kasasahannya. Kajaba ketua kampung kalihan asih. Cek Tuan Malkronges, mani omat-omatan, yen kudu bebeja mah kaki mandapi, manehna milu bajoang keur kapentingan bangsa pribumi. Cager. Walah itu hanya ka ujung nengnong cekap dugi ka dieu heula hapunten semua kelapatan. InsyaAllah enjing tepang dangu deui. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.